Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna kamari Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala nyarioskeun betapa untungna istri-istri anu taat patuh ka carogena. Mana untungna? Nyaeta didoakeun ku seluruh manuk anu aya di angkasa, didoakeun ku lauk-lauk anu gede di lautan, nya kitu deui didoakeun ku malaikat anu aya di langit, balahan mah matahari sareng bulan oge milu ngadoakeun ka eta istri supaya eta istri teh dihampura tina berbagai dosa-dosana. Tapi sabalikna saur Kangjeng Nabi, wa ayyuma mra'atin asad jaujaha, istri mana wae anu maksiat anu ngabangkang ka carogena, fa alaiha laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina, maka Allah berikut malaikat sareng seluruh jalmi bakal ngalaknat ka eta istri anu ngabangkang ka carogena. Na'udzubillah min dzalik. Maka dina ieu keterangan sangatlah jelas bahwa ketika seorang istri parantos bersuami, berusahalah sekuat tenaga untuk membuat hati suami menjadi ridho dengan cara berusaha sekuat tenaga semampunya untuk mentaati perintah suami, selama perintah suami eta tidak melanggar syariat. Ngan sebagai suami ge tidak boleh semena-mena miwarang kanu janten istrina, bongkena istri kudu nurut ka caroge, pamajikan titah ngomekeun kenteng da bocor wae, atuh eta mah lain pagawean istri mah. Nu kitu mah padamelan suami. Janten seorang suami ge tidak boleh semena-mena menyuruh istrina, harus sesuai dengan kodratna sareng sesuai dengan kemampuanna. Nya kitu deui seorang suami oge harus berusaha supaya istrina jadi penurut. Kumaha carana? Hiji, mineng dinasehati. Dua, mineng diberi duit. Dan mineng dinasehatan wae tara diberi duit mah udah stres. Ngon nasehat we duit Pak, duit. Mun duit penurut urang oge. Moal noyot. Kitu pan ibu-ibu aja nama. Nu kitu mah henteu mah teu bae atuh. Nu jelas suami istri kudu sama-sama tahu hak dan kewajibanana masing-masing, dan dua-duanana harus menyadari hak dan kewajibanana masing-masing. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sareng parantos ngadawuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saur Sayyidina Ali, kaula pernah nguping Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasauran. Saur Kangjeng Nabi, lau anna mra'atan, seandainya aya seorang istri, ja'alat ihda yadaiha syawwa'a, membawa dengan satu tanganna membawa daging panggang, wal ukhra tabikhon, sareng tangan anu sanesna membawa masakan-masakan, wa wada'atha li zaujiha, kemudian eta istri teh ngasongkeun daging panggang sareng ngasongkeun masakan ka payuneun carogena, walam yardo anha, akan tetapi suamina henteu ridho ka eta istrina.
kanat yaumal qiyamati ma'al yahudi wan nasara, maka eta istri teh di yaumal kiamah bakal dihijikeun sareng golongan Yahudi sareng Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Iyalah ku penting-pentingna seorang istri mencari keridhaan suami. Kan sok aya anu ngasongkeun kopi bari camendut nepi ka suami nage nyerieun hate, ngasongkeun makanan bari samutut nepi ka kasinggung suami nage. Nah nu kieu sanajan aya istri panangan kiri nak nyandak daging panggang, panangan kanana nyandak makanan, tapi istri tapi suami henteu ridho, maka di yaumul qiyamah bakal dihijikeun sareng Yahudi sareng Nasrani. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sareng parantos nyarios Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud parantos nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran, saur Kanjeng Nabi, ayyumam ra'atin, istri manawai da'aha zaujuha ila firashihi, dipanggil ku suamina diajak ke tempat tidur, fasawwafat bihi hatta yanama, kemudian ieu si istri dengan engke we diajak sare babarengan teh hararese loba alasan nepi ka suamina kasarean, fahiya mal'unatun, maka eta istri bakal dilaknat. Janten iyalah tugas utama seorang istri harus siap sedia ketika diajak tempur di atas kasur. Hehe, ulah sangke engke. Ngan suami ge kudu tahu diri, kudu tahu kondisi, ulah iraha wae ujak-ajak teh kudu lihat sikon. Kudu ngawahan heula rek ujak-ajak teh. Kudu pinter-pinter membuat situasi anu romantis. Tak suami teh kudu nama kitu. Ajak heula ka mall, jalan-jalan, pangbelikeun baju, kosmetik, panari istri meresepkeun kitu. Nah, kan geus kitu maluluh istri ge diajakan iraha wae biasana sok oke-oke wae. Wa ayyumam ra'atin kalahat abasat, sareng istri manawai anu cemberut fi wajhi zaujiha dipayuneun suamina, fahiya fi sakhatillahi, maka eta istri bakal aya dina kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dugi ka iraha ila antudahikahu wa tastarudiyah, dugi ka tiasa membuat suamina tertawa dan membuat suamina ridho deui. Ai tatluba ridhahu, tegasna ketika orang tidak sengaja membuat suami cemberut, maka buru-buru seorang istri harus mencari cara agar suamina cepat ridho deui. Wa qala Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, sareng parantos nyarios Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saur Abdurrahman bin Auf, kaula pernah nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran, ayyumam ra'atin abasat fi wajhi zaujiha, istri mana wae anu cemberut di payuneun suamina, illa qamat min qabriha musawwadatal wajhi, kecuali eta istri teh
bakal bangkit di kuburan anak bari kaayaan wajahna hideung. Wa ayyu mamra'atin sareng istri mana wae kharajat anu kaluar min dariha di bumina bi ghairi idni zaujiha dengan tanpa izin suamina la'anat hal malaikatu maka bakal ngalaknat ka eta istri saha para malaikat hatta tarji'a ay ila baitihi dugi ka eta si istri teh kembali deui ka bumina. Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sareng parantos ngadawuh Sayyidina Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu saur Sayyidina Utsman kaula pernah nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran ma kharajat imra'atun min baiti zawjiha bi ghairi idnih teu pati-pati aya hiji istri anu kaluar ti bumi carogena tanpa izin illa la'anaha kullu syai'in kecuali bakal ngalaknat ka eta istri setiap perkara tola'at alaihi syamsu anu disinari ku matahari. Sakabeh perkara anu kasinaran ku matahari bakal ngalaknat ka eta istri anu keluar tanpa izin suami. Hatal hitani fil bahri dugika lauk anu aya di lautan oge milu ngalaknat ka eta istri. Na'udzubillah min dzalik. Qalat ummul mukminina parantos ngadauh ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha nyaeta Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ya ma'syaran nisa'i wahai segenap kaum wanita lau ta'lamna bihaqqi azwajikunna alaikunna seandainya araranjeun mengetahui hak-hak para suami atas diri araranjeun la ja'alatil mar'atu minkunna tamsahul gubbaru an qadamai zawjiha bihurri wajhiha maka pasti seorang wanita bakal rela mengusap debu anu aya dina kedua telapak kaki suamina menggunakan sebagian wajahna ai ba'di wajhiha tegesna menggunakan sebagian wajah istrina eta ku gede-gedena hak suami atas istri. Wa fis sahahi sareng dina kitab as-sahah wa hurril wajhi bidammil ha'i maca hurril wajhi huruf hakna kudu dibaca dhammah hurri naon eta hartina ma bada minal wujnati nyaeta bagian anu menonjol dina pipi tulang pipi berarti warawal bazzaru an aisyata annaha qalat sareng diriwayatkeun ku Imam Al-Bazzar di Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha parantos ngadawuh sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur Sayyidatina Aisyah kaula pernah naros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ati saha jalmi anu lebih besar hakna bagi seorang wanita qala Rasulullah ngawaler zaujuha suamina qultu teras Sayyidatina Aisyah nyarios deui fa ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alar rajuli saha jalmi anu langkung ageng hakna pikeun suami qala ummuhu saur Kanjeng Nabi ibuna suami
Nah, etalah kewajiban seorang istri anu begitu besar ka suamina, kedah nurut patuh sareng taat ka suamina. Mudah-mudahan istri sim abdi nyakitu deui istri para pendengar sadayana sing dijantenkeun istri-istri anu solehah, nyakitu deui suamina oge sing dijantenkeun suami anu soleh, supaya suami istri dua-duana biasa berkumpul deui di akhirat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.